Kangjeng Nabi ngajamin ka anak yatim dina Idul Fitri pangsaena musim, bade angkat ka masjid bade natapan Idul Fitri aya budak sesegrukan nangis pipir masjid baturna arulin raya prame senang bunga keur arulin manehna nyalindung semu sedih bingung nganggo kawai tambal butut ngalang layung kapandaku Rasulullah ras dibejang ditaros kunaon nangis bae ujang pan ieu teh dinten bunga dinten senang gening ujang nangis kawas eker bingung jawabna teh aduh Gusti aktos pisan ieu dinten bunga dinten seneng pisan seneng soteh ka jalma nu gaduh rama keur ka abdi mah ngaraos teu sugema ku ayana Idul Fitri manah ringrang inget kana diri hirup teh nyorangan kieu rasana nu ditilar ku rama hirup sangsara beda sareng sasama teras ku Rasul teh dipangku dirau aduh ujang sos ngahudang macan turun nyairaha jeung di mana ramatilar jawabna teh cenah waktos perang Badar nu dipingpin aku Kangjeng Rasulullah duka teuing anu manahan teu wauh abdi ngagangsing hoyong meser anggoan kanggo senang bunga sareng rerencangan tapi ibu kaab dikalakah nundung atas tilu dinten ieu abdi pundung aduh kasepnya dede teuing ujang apan ieu rama Gusti rama ujang hayu urang ngadehes enggal ka ibu Aisyah di bumi urang gentos baju Kangjeng Rasul bari nangis hai Aisyah ieu putra urang anu nuju susah nyaeta ramana teh parantos tilar dina waktos pupugetna perang Badar dauh Aisyah teh bae putra ibu
tos ti mana urang siram gentos baju. He Fatimah ieu angkeun rai anjeun, he Ali geuraku dulur anjeun. Mana cucu Dede Hasan sareng Husein, ieu mamang anjeun geura ajak ulin. Fatimah Ali Hasan Husein midedeh ngangkeun dulur rai teras di bubungah. Dugi kakeun leungit rasa kayatiman, ngangkeun ibu Rama Rasul anu heman. Saur Hasan Husein yumang urang ulin, sareng batur urang ameng gulen lilin. Teras ameng suka bunga ulin gatrik, Rasul teras ngalakonan Idul Fitri. Tasakitu riwayatna Nabi urang, ngajamin ka anak yatim contoh urang. Pikeun contoh urang keur hirup di dunya, tilu ahwal ucap Kangjeng anu mulya. Mudah-mudahan urang husnul khatimah, maot tetep iman Islam pasti genah. Susuganan ieu ageng manfaatna, kanu maca anu butuh syafaatna. Sareng urang diangkeun pisan umatna, umat Kangjeng umat anu pangmulyana. Sareng urang ngarep-ngarep syafaatna, anu dingaranan syafaatul uzma. Amin 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 ya rabbal alamin. Ditutup ku muji ka Rabbul alamin.